Ringkang Abdullah Mustafa. Nya asana mah kalebah dieu mengkolna teh. Cek engkin bagi kakak treret. Tapi asa aya tangkal buah lebah dinya teh. Gigi reunggang aya toko Cina. Harita mah ngaranna Teteng Hoat. Ayeuna mah aya ge toko tangkas. Sigana mah eta keneh ngan ganti ngaran wungkul. Sup bae manehna asup ka jero toko. Harita mah butrak batrek naker. Toko galaya. Sanajan anu sagala ayana teh ngan samet nu marurah wungkul. Paku, engsel, sapu pare, kopeah, ubar-ubaran sakalian galingging panas tiris. Malah kurupuk ge aya. Unggal jam 8 isuk-isuk, si babahna diuk bagi jang hareupan bubur samangkok. Cek Aki, Cina mah memang kitu pamakena. Mun can beunghar tarawa ka dahar sangu. Cukup ku bubur. Sok sanajan buburna ditambahan ku endog hayam. Sajeroning si babahna ngabubur teh nu ngaladangan teh si onana. Beda jeung si babahna anu bayuh-yuh pendek, si ona nama jangkung begeng. Duka ku perbawa begengna, duka memang bener kitu. Tapi katenjona teh leuwih kolot batan babahna. Sanajan geus kolot, buukna teh waleh pondok. Ah ketang da Cina mah arang langka nu buukna panjang. Najan keur jadi amoyna oge. Ngan bangsa pribumi bae nu sok era buuk pondok mun geus nini-nini teh. Toko teh angger keneh galaya. Tapi kurupuk sapu pare mah geus eueuh. Meunang 2 kuriling engkin alak ilik. Da cek rasana ayeuna mah toko teh asa leuwih lega. Milagian naon, Pak? Cek nu boga toko. Disebut babah da asa can pantes. Disebut akeo da asa geus leuwih. Naon pingareunana ge Cina pantar kitu? Mana nembalan mah ditanya teh engkin kalah seuri leutik. Eta si Cina, basa Sundana ayeuna mah bener. Beda jeung si babah atawa si ona harita. Tek meuli naong. Pasti kitu basana teh. Komo si babahna mah nyebalelol nya ngosom. Di juru belah ditu aya amoy keur diuk dina kursi bagi ngarenda. Cek engkin dina hatena sigana pangaresep awewe anu teu robah-robah mah nya ngarenda. Sajeroning kitu teh panonna mah anteng malong ka si amoy teh. Buukna hideung, halisna hideung, panonna bolotot. Padahal pan salah sahiji ciri na Cina teh panonna anu sipit. Ari ieu ngan kulitna nu ngeplak we nu netelakeun manehna lain pribumi teh. Tayohna ngarasakeun aya nu nenjokeun si amoy teh ngareret. Nyeh seuri tapi terus tunggul deui. Anakna si babah kitu atawa incuna. Tadina mah engkin terek meuli kopeah, tamba teu barang beuli teuing. Tapi sababaraha balikan ge malah teu manggih, tungtungna mah teu jadi. Terus bae manehna kaluar. Gigireun toko aya gang. Harita ge eta gang teh geus aya. Leutik sisi katuhuna aya kamalir. Ayeuna ge leutikna mah angger, malah asa leuwih heureut. Ngan henteu kotor saperti harita. Harita mah runtah ngalayah di mana-mana. Jeung ayeuna mah kamalir deui di sisina teh. Bos sisi belah katuhu, bos sisi belah kencana. Patok beusi di tengahna ge geus eueuh deui. Kungsi aya imah jangkung lebah dinya teh. Pager awina oge satangtung leuwih. Gigireunana aya imah loteng tina tembok. Cetna gading jeung coklat. Imahna mah ayeuna ge aya keneh, malah di loteng keneh. Ngan cetna geus ganti jadi biru. Pakaranganana deui asa leuwih heureut, ngan jadi leuwih pikabetaheun. Jukut ti pakaranganana hejo saria dipiara rapih naker. Kitu deui kekembanganana. Aya keneh nu ayeuna geus eueuh teh. Nyaeta kurung manuk. Harita mah kurung titiran rantuy saider-ider. Mun isuk-isuk keur haneut moyan teh. Manukna rame patembalan. Juragan. Nya ku sarerea ge disebutna juragan bae. Tetanggahan dina teras bagi di sasamping poleng.
pangsiunan. Ah, teu singna. Juragan mah teu ngalaman jadi amdet tenar. Jelema jegut ieu, iraha teuing make hayang digawe. Sagala jual-jual dialanteukeun. Malah ku juragan mah nu dititah ge sok kalah atoh. Aya kasadep juragan anu kacapangan ka suku sarerea teh. Nyaeta mun isuk-isuk bagi moyan teh tara elat ngagigieurkeun kopi jeung goreng kere jaer. Kopina kopi tubruk anu rambang, jaerna jaer laleutik keneh. Beda jeung umumna para pangsiunan, mun sakalina ngadaweung teh sok dibaturan ku istrina. Juragan mah tara, mun calik dina teras teh nyalira bae, ngelepus nyeseup padudan. Nya, ayeuna ge dina eta teras imah loteng teh aya keneh kursi, ngan lain kursi kai anu palituranana geus hideung ngagenclang. Ieu mah kursi beusi meunang ngecet, taya nu ngadiukan deui. Padahal ayeuna teh wanci pasosore. Ceuk harita mah waktu anu panglongsong-longsongna pikeun ngadaweung. Ketang, aya barudak ke arulin di buruan. Duka teuing ulin naon, siga sonlah tapi lain. Anggang dua imah tidinya engkin ngarandeg. Di dieu teh harita maya tangkal ada 5. Keun ari tangkal ada 5 mah da bisa dituar. Tapi gangna ge geus robah deui. Harita mah ti lebah dieu teh mengkol ka katuhu. Ayeuna mah sanajan nu mengkol aya keneh tapi aya deui nu lempeng deui. Ngembat ka ditu duka teuing ka mana nepina. Tapi da harita ge mengkol teh ka katuhu. Ayeuna ge nya ka katuhu deui bae. Tah geuning aya keneh imah anu persis harita. Imah leutik tina bilik jeung papan. Pagageuna ge tina awi. Henteu jangkung pagageuna teh. Pendek we, kira samet cangkeng. Ngan panto pagageuna ayeuna mah dikunci ku kunci gamblok. Eta teh kanyahoan waktu engkin rek asup. Tadina mah rek nyoba-nyoba punten ka jero. Susuganan aya keneh anu wawuh. Salian ti rek nanyakeun teh, susuganan bisa geureuh sakedeung-kedeungeun deui. Tumpak beus teh ti subuh keneh. Sapopoe teu turun-turun, bujur mani asa panas. Komo tadi nama barang turun di stand plat, bitis cangkeul nepi ka meh-mehan hese leumpang acan. Anu matak ti stand plat teh ngahaja leumpang, kitu ge mimiti mah rada ingkud-ingkudan, titingkuheun. Anu matak pangangguran rek nyimpang, tapi panto pagerna ge geus dikunci, komo deui panto imahna. Heuleut 4 imah aya warung. Eueuh harita mah lebah dinya teh eueuh warung. Mun teu salah mah tanahna oge ngoblog. Malah sok diparake ulin ku barudak. Barudak leutik ulin ucing-ucingan. Barudak gede sedekan. Malahan beh tukangna aya rungkun awi. Ayeuna mah boro-boro rungkuna, awina ge teu pucuk-pucukna acan. Nya engkin kakara sadar. Geus eueuh tanah ngoblog ayeuna mah. Imah bae terus di mana-mana jeung aralus deui. Cacak imah di jero gang oge. Jeung garandeng deui. Suara radio, kaset, atawa naon mah deui ngungong ti mana-mana. Ngan imah ieu nu ti isieun teh. Imah anu tina bilik jeung papan, imah anu pagerna tina awi. Hanjaka beuti kuncian, keur areuweuh kitu nu bogana. Tapi ari imah katut pakaranganna mah rapih keneh nakar. Cing cirining aya keneh nu miarana. Buruanana ge teu barala. Cacak didinya aya tangkal kiara. Rada lila engkin ngahulang lebah dinya teh. Aya 2-3 jelema ngaliwat, tapi taya anu wau. Bisi kasorean teuing, engkin terus leumpang. Kira anggang 50 meter, manehna ngarandeg deui. Nya harita mah lebah dieu imahna teh. Ayeuna ge aya keneh imah didinya teh. Najan teu persis nu harita. Ayeuna mah aya garasi, harita mah eueuh. Ayeuna mah hareupeun imahna aya balong leutik, harita mah eueuh. Harita mah di sisi imah teh aya keneh tanah kosong keur buruan. Ayeuna mah eueuh. Jeung harita mah di lebah lawang ge eueuh bel. Ayeuna mah kudu mencet bel rek nganjang teh. Eta ge kakara-kara saso teh sanggeus pupuntenan sababaraha kali taya anu nembalan bae. Nya terus mencet bel. Tapi anger bae taya nu muka panto, ngan anjing we ngagogog.
Kamana dunungan sia? Tapi anjingna kalah ngelel jeung ungas ingus. Disidik-sidik, mana horeng dirante. Wah kitu nu bogana teh. Dina gigireun lawang aya ngaran, leutik tapi eces. Dokter Andes RM Panji Anom Kusuma. Kutan, ayeuna mah nu bogana Panji Anom Kusuma. Ngahulang salila-lila engkin teh. Hanas geus diajam tina keur dina beus keneh, rek nepungan dekat nasi, sobatna harita. Tapi kabuktian ayeuna di imahna nu harita geus eueuh. Buktina nu boga imah ge ayeuna mah Kusuma. Tapi Kusuma. Moal kitu salakina mah. Kungsi harita ge maca ngaran dekat nasi ka dina koran. Moal kitu kana teh Kusuma. Kegancangan engkin kaluar ti buruan. Gok jeung hiji awewe anu karek kaluar ti gang belah kenca. Punten, bade tumaros, cek engkin. Dupi ieu teh laras bumina saderek ret nasi. Entah ya, cek si eta awewe bagi seuri. Seurina mah nya manis, kuntuna beres deui. Nganaha ngajawabna make ku entah. Urang mana kitu eta awewe teh? Logatna lain logat Jawa, tulang carehamna lain tulang careham Batak. Sabot ngahulang keneh si awewena mah geus mangpeos. Noyod lempang kawetankeun. Kuengkin terus diserangkeun. Lain nyidikeun bujurna anu ngagiplek, tapi mecak-mecak neguh manehna urang mana. Aya nu dipilarian? Engkin ngagebeg. Lalaki ayeuna mah nu nanya ka manehna teh. Ujug-ujug geus nangtung gigireun. Sumuhun. Tembal engkin rada reuwas. Jangkung gede pangawakan si eta lalaki teh. Kumisan deui, najan kacida rapihna. Buukna nu geus rada butak teh disisiran kacida leuwisna. Milarian saha? Rerencangan nuju budak. Harita mah jenenganana teret nasi. Duka ayeuna mah. Si lalaki nu nanya tadi teh rada keom bari unggul. Harita mah cek engkin. Bumina teh di dieu. Namun ayeuna mah geningan. Nu kagunganana oge Papanji Anom. Laras. Ieu mah bumina Papa Kusuma, Pak Kusuma. Cek lalaki. Tapi ari jenengan ret nasi mah asa teu kantos nguping. Rencangannya sareng saderek teh. Sumuhun. Rupina Yuswana oge papantaran bae panginten sareng saliranya. Laras. Pak Kusuma mah parantos sepuh. Sareng da anjeunna teu kagungan putra istri ageng. Aya ge alit keneh nembe kelas 4 SD. Ret nasi mah rupina parantos cekap gaduh salaki, Pak. Laras. Namung di mana nya? Da di dieu mah asa teu aya jenengan ret nasi. Manehna ngahulang bagi kerung. Ayeuna mah kieu bae atuh, cek si lalaki ka engkin. Urang kadinya bae tah ka Pak RT manawi anjeunna mah uningaeun. Engkin ngaheueuhan. Sarta leos bae manehna nuturkeun si lalaki teh. Sup ka hiji imah agreng naker imahna teh. Pageurna tina beusi tohaga. Imahna rada ngelok ka jero. Da di hareup mah pakarangan lega pisan. Bade nepangan Bapak? Cek si lalaki nu ngajak ka engkin ka hiji lalaki anu keur nangtung di lebah bakarangan. Mangga, teras bae da kalarasan nuju aya. Bangun geus apal naker si lalaki teh terus leumpang. Lain kalebah lawang hareup, ieu mah malibir ka gigir malah terus bae ka tukang. Wayah kieu mah pasti bapana ge nuju aya di pengker. Cek si lalaki teh ka engkin. Nya bae di buruan tukang teh aya lalaki keur diuk dina sama. Nangunjang lambar, ngelepus udud bagi anteng ngalamun. Can ge punten, si nu keur nangunjang ngalieuk manten. Gening aya tamu. Pokna, sok, teras ka dieu. Malah ti tadi sorangan bae. Sok calik di dieu yeuh. Gek wae engkin nurutan diuk cara si lalaki baturna teh. Aya naon? Cek pribumi. Anu mawi. Tembak si lalaki baturna engkin teh. Ieu aya kisilah nuju hulang-hulang bae di gang. Barang ku abdi ditaros, cenah anjeunna teh nuju milarian rerencanganana. Saha jenenganana? Cek pribumi ka engkin.
pun ret nasih Pak. Maksad teh kitu jenenganana harita. Bumina teh dinu ayeuna dilebatan ku Papanji Anom. Laras, abdi ge pependak teh ada di dinya pisan. Cek si lalaki baturna tadi teh. Buret nasih tembal pribumi rada ngahulang. Laras Pak. Dupi salira teh rencanganana nya. Sumuhun. Abdi sareng anjeunna teh rencangan nuju budak. Manawi salira emut keneh nu sanesna. Anjeunna teh putrana Pak Khalifah pensiun. Harita mah di dieu teh teu aya deui khalifah. Ieu ti ramana pun ret nasih teh. Putrana Pak Khalifah. Laras, pribumi teh ngahulang ka dalila. Jadi salira teh rencanganana buret nasihnya. Sumuhun. Rencangan waktos di mana? Rencangan di mana-mana, Pak. Di lembur, di sekolah, margi sareng sasakola. Malihan ngaji ge sasarengan. Tah di mana tah? Manawi emut keneh. Di antawisna kantos masantren di Keresek. Namun teu lami abdi teras masantren ari anjeunna neraskeun sakola. Tembal pribumi. Kek sakedapnya. Leos manehna ka jero balik deui mawa album. Barang dibuka eusina geus koneng. Tah, laras ieu pun ret nasih teh. Cek mungkin barang nenjo potret. Teu sasatna dirontok malah eta potret teh. Tah, ieu ge deui. Ieu teh waktos perpisahan di sakola. Hanjakal abdi mah teu ngiring dan nuju udur harita teh. Pribumi colohok. Manehna ngusap beungeut. Padud anu ti tadi dicekel, kumanehna ditunda dina sama. Dupi bapak teh saha? Cek engkin ka pribumi. Geningan kagungan potretna pun ret nasih. Pribumi teu gancang ngajawab. Manehna kalah olohok nenjo kana beungeut engkin. Bapak teh incuna buret nasih. Pak Khalifah teh eyang bapak. Ari buret nasih, parantos pupus kinten 30 tahun kapengkek. Nyaritana kitu teh bagi mencerong teu ngiceup-ngiceup. Engkin ge melong ka pribumi ka dalila. Bagi nutupkeun album, engkin nanya ka incuna buret nasih sobatna teh. Dupi ayeuna tahun sabaraha, Pak?